mandi sore itu kan apa namanya. Aduh, moga-moga akan singgung haji. Amin. Oh, baik malu-malu mandi sore di luar tuh. Ngomong malu-malu lampu kapan? Itu Punten sana sujud Pak. Yang mengganggu konsentrasi itu gampang. Gampang teh wene ke diskor brai. Aing teu dideuleukeun ye. Mun eta diskona kana popoe aing nah gitu ibu sadayana tuh aing sering gajar ka panengnya awak mah teh karena aja ka pugus teh leuheung ya aya wadah tuh kita wadah lamun sakit tiga wayahna teu kenging langsung kena botol pada di kana gelas teh upami langsung kena botol bahaya engke suku gelas itu komo juga betul itu mau minum gua ini tahun ngamuk gitu ada komen ini pada mencicing oh kembali ke ini ya ini aki-aki parawan second ayah second ini di samping pamugi leungit ka pusing amin tong fanatik teh jeung aing mah hari ini doa aminan we heueuh pamoja menika paya pamugi kami marunya ibu-ibu nu ditayung pamugi leungit ka bingung bapak-bapak nu dikopeang pamugi kami kapingan amin atuh ilikan ke kasih sekali ka tukang kaharep ini aja dari kopeang kira-kira doakeun atau ulah aya nu dari kopeang aya nu dari kopeang doakeun atau ulah doakeun atau ulah dulu eta teh dulu geus guguk kitu mah ayo najan sirah tadi kopea dina doa tong diwilah-wilah urang penta kalau rumah murah kudu masing meriah moga-moga nu tadi kopea sing leungit kasusah amin alus eta doa mantong sae pandai nu alus mun kuring alus teh sae lempeng atau henteu mun teu lempeng eta teh mun teu lempeng teh alias beng bing beng neng nyeng eta teu lempeng kada citong jadi pasti ulah kena akal masta kaki kopean dari kopean teu dinuakeun ulah kena kecil mata kaki tiung nu dari kopea dari nuakeun walaupun itu perlakuan kecil tapi itu adalah perlakuan yang tidak adil saudara. Kenapa? Centang tuh di kopea asup ka surga garas teu centang tuh di tiung asup ka surga akang jangan dulu optimis dan kepedean bahwa masyarakat di kopea aja urang terlalu kepedean bakal jadi optimis asup ka surga cantaruhan muhun bercerita jangan optimis dan kepedean terlalu percaya diri tapak dada bahwa masyarakat makin tiung jadi asup ka surga cantang tuh muhun temungguhan silap di kopea mata asup ka surga temungguhan aja masyarakat di tiungan mata asup ka surga cantaruhan korbatinnya. Kenapa? Tersaleutik zaman hulu di kopea tersaleutik zaman nu aja hulu dari tiung mereka kali polana kalau badenya mata alus urang sadayana ku aja hulu di tiung mata alus lempana ku hulu di kopea can karuhan naon sababna tersaleutik jalma hulu di kopea tersaleutik jalma hulu di tiung tapi rengkap kali polana di alam dunia hulu di kopea hulu di tiung tapi aneh kalau bagi sadaya kalau badenya sanajan hulu di tiung sanajan hulu di kopea tapi aneh naon disababna jeung dulur teu dae jeung tatangga sopan eta kana utang hese
gawena ngomongkeun ngagoda salaki sok aya nuluna di kopea kakunan kitu sok aya nuluna di tiung kakunan kitu jawab dengan kompak dan jujur aya eueuh aya eueuh maneh eta naon sababna akan nyebut aja jeung nyebut aja eta teh reaksi dengan kubakat apa saha nu pangapalna kana laku jeung lampah eueuh deui kecuali pribadina maka apapun alasan dan apapun resikonya dan siapapun orangnya yang menjawab berarti itulah pelakunya saudara. Abi yakin dina waktu akan nyebut ayat pasti nu aya dina pikir jeung hate ngukur kalakuan batur ngukur kesalahan batur ngukur kakaliwan batur palobah dieu teu urang sadayana panggampangna nunjuk ka batur si itu tukang salah si eta tukang kaliru seperti urang ningali sirum akeul naruhur Monas kadeuleu tapi gajah depak naruhur Panon teu mungkin biraku gajah depak naruhur Panon teu kadeuleu da wadah ai gajah teh teu mungkin palobah ieu kok itu nak duka salah lu bakal ke surga halo ya lucu terang ya antara surang lu bakal ke surga akan terang suara elek kalau mata kuring melamun di mana baik diantara pidato ceramah ke awal di harapun awewe sumang namun sebabnya sekecil apapun internetnya dan sekecil apapun masalah dan acaranya dimanapun kalau seandainya ingin semarak itu acara tetap harus ada AWW sabab AWW pemain inti dari situ aja nuga acara pengawasan mingguanan AWW darah nusul dina pengawasan bulanan AWW nusul pengawasan sasihan AWW nuga penyawat sasihan awewe nu gaduh kiri di kasihan awewe nu seueur kenapa ngemo awewe nu sok jero di imah awewe nu sok nasuh budak awewe budak ceri kopi di ais samping mana-mana genera nu sok gampang minum boga-boga baung awewe nu sok nganyuk karena berbeda awewe mata nurul banget di Malaka oke awewe darah berapa ya Allah ya Rabbi sudah ayah pengawasan ibu-ibu di dia mingguanan ayah Intan minggu ayah pengawasan khusus mingguanan bapak-bapak di dia dulu itu sekelopak anak bang emok awewe dia awewe isu kaguma pokok supaya seimbang kedah ngayakeun bang sila khusus kamu bapak-bapak kapan bang emok khusus kamu ibu-ibu bapak-bapak kita pakaian kedah ayo bang sila khusus seimbang gerakannya rakyat lagi ke bang sila itu jalan-jalan nerakanya teh ibu-ibu kakak memang gitu ya abdi sami ayat bang emok teh nyontokna teh kasih gitu itunya kasih hidung ayat dia abdi ayat nu kitu teh alhamdulillah Gusti aku menurut bukit kemudian kiai itu buka proyek digaingkan ku kiai digaingkan ku malik macam jaminan berguai ayah keren jenawo asal jamin ku kebutuhan lain jadi gitu perlu kami nabi nadi kita keren zaman yang ada kesnyawan gitu kesnyawan keskubu apa penyakit pasti tuh ngangkat lah dari masrum ambil cengek terperlu dicarang terus apa lagi yuk udah tegas aja mau bodoh, akan tegas aja mau berat.
geus apal halal jeung haram, geus apal hade jeung goreng, geus apal bener jeung salah. Nah atuh dipilakon, geus teu kudu dicarang, geus teu kudu. Kudu dicarang, baik-baik kalau oke mah. Dia cara saya kusiap. Tadi gitu-gitu nanggas, teu kudu sarapan. Teu kudu ya nek mapatahan ngingetan segitu pun. Apal itu teh haram jeung halal, apal papare jeung goreng kudu mangingetan ngungkul. Ngajak jelema teu wajib nepi ka bae, nyarang jelema teu wajib nepi ka eureun. Cuma harapan itu jangan putus ibu sadaya. Ieu mangingetan ngungkul sakitu-kitu nah, hiji ngingetan diri pribadi, dua ngingetan luar diri sakitu-kitu nah. Ecet pelabat dia ngabuku ka kuring teu kudu tapak dada, kemung irung, akang teu buku kuring teu kudu bataungan salahna. Akang jeung ecet ngabuku teu ngabuku, kuring teu mata untung, kuring teu mata rugi. Naon sababna? Rugi moal aya nu dibayar. Akang untung moal pabadinya, karugian heueuh dia kuring. Untung nama di mana dihakang eta susu bu, tapi beutuna. Geus ada. Maka sok pameh rugi teh dahar ka sene. Teu pukul utusan Bali. Susu dah reun kuwe teh ngungkul. Kuman sakali main tak cukup tubuh. Bapaknya. Maka kudu jadi pendapat. Tempat jadi mubarek menguntung matur tuh cari dia gelah. Dan iya tisu dan dia kardus ayo balik dengan amplop dia mati nunggues dia acan nantinya kan sahabat nunggues diceritakan dia mengingatkan kan acan segitu-gitu rasanya nunggues nyamutan tapi itu kan kalau orang sadaya kalau tadi sok orangnya ilmu sesarnya tongkol pemikiran hayang ka surga hayang menang ridona Gusti Allah. Jalma nu menang ridho Allah teh nu ridho diatur ku Gusti Allah. Jalma nu ridho diatur ku Gusti Allah nyaeta jalma nu ngalakonan parentah Gusti Allah. Apa di antaranya adalah kaparduan nu dilakonan parentah Allah teh nyaeta ngaji, ngaran ngaji, ngahaja-haja nyangan aji, ali aji teh pangaji teh harga, penghargaan di Allah satu diantaranya adalah ladang pengajian, harga di Allah sentralna di sawarga. Mana pengajian jeung aji di Allah diantaranya jalanna ini ke pangaji dan jalma ini ke pengajian bakal menang penghargaan bisakah ya Allah tadi diantaranya namun sebabnya jalma ini ke pengajian diberi penghargaan ke Allah. Apa penghargaannya? Bukan piala tapi pahala. Mending mana pahala jeung piala? Oh, di kudawuh Nabi sahajalma anu angkat kana pangajian mangka eta jalma aya ngampal kana jalan ka sawarga amin sahajalma angkat kana tempat labul ilmi bari ikhlas dina hatena mangka eta jalma bakal dihampura dosana kami ngalengkatkeun sampean amin lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah salikna jadi ibadah nundutan tempat cara ngapain di sini tengok kain selesai nundutan jadi ibadah kamu kira karena aliran sesatnya populer lamun nunutan jadi ibadah pasti untung nuhes sebelum nuhes cakap-cakap sia cenah kakara nunutan geus ibadah atuh ai komo ai nuhes ibadah hos daripada ngomongkeun kagorengan batu di hees kan jalma hees mah polos kahadeana dari tulis kagorengan dari tulis yang mahes mah jadi balik nanti mau buku kosong gambar tulisannya untung taruh di begitu nanti rugi begitu
ada tulisan tina injil jeung balik tina sedok agak nanti tulisan ilmunan sama itu unggul daripada ngomongkan batur ini menang ku ngomongkan batur kapupus salikna menang jalan ku ngomongkan kebaringan batur kapupus ini mah komo lalu dipisan ada tulisan yang belum kawe kata dulu ku malaikat kawe itu mata kurang guru ngaji resep ngaji seorang sambil bertahan tuh cik lamun kuring sorangan ucap sorangan dia bertahan tuh kira-kira untuk sote lamun caam tombak lamun poe gak beda dulu nanti berusia turungan untuk dipoekan gitu aku ini mau dimuakin kos aja tapi dipoekan dulu kayaknya dulu hampir negerikan Israel kayak malu-malu ke Mekah itu sini turungan ini nyaman ya kecil menungguin siun jadi siun turungan kita rumah sarana badai dicobain aja badai ada ini dia embung supaya lebih betah ngaji semangat ngaji yuk urang api urang dari sana dan ukur ku hari urang pedal jadi dulu aku hasil gue hari SMS ke malaikat penjaga surga bangsanya dan fokus angkuring malaikat penjaga surga malaikat kita kukuring dari WA masuk dan rasa warga mengenai duit barang kurang itu jumlahnya itu ada kabar dua ada cara dua bisi di nalapun ini ayah dari terus apa bulan dari asup jadi dewe gede nggak Angkut bareng malaikat yang buka pemikiran betul panggilannya panggilannya penggetiknya panggilannya ngerti malaikat kumaha muntun merek kadang mereka mereka neraka kayak gitu mungkin pertama adalah anak nomor dua sidekat wassalam gitu namun baku dean atau namun gitu ya bisa jadi nomor lah datang bahkan menjadi daftarkan baku itu katanya jika kita hari preparing atau hari kenapa aku masih mengaji kembali nyanyi gak ada sekali lewat nah nangka ada pak tongkol ke Allah sama saja musik ada yang mengartikan bahwa musik itu artinya musibah siksa
kiai dengan memakai musik berharga yang memakai musik udah lagu aja musik numpang dipakai kupuri padahal kikir eta mah parakot karena organ wari menabuh nanti situ itu dorakan ya kehayangan kehayangan dorakan itu dorakan dengan ayah parakot musik mematak berarti sabar wios berarti dicari ras ganja kan wios saya kasih wios itu resiko sebabnya sahaja makna bercicing diuk tersinggung di depan seorang baik berarti sudah siap untuk tersinggung betul andai kata tidak siap untuk tersinggung jangan menunggu jam atau menit detik ini pula balik betul oke numatak berat hisaban tidak bidang alat musik nyaeta tentang marawis hadroh saya buat hadroh ya marawis ya contoh kalau ini kemarin ya dan sifat menang dua ini mana pengaruh dia narengat agar dipotong orang mempotong itu benar sebuah jam narengat nanti musik tuh itu yang kan bilang harus tukang Abu Hanuf itu isukan di akhirat bujur dari semua waktu itu kasih bujur bakal ditubruk untuk kulit nggak mikir tukang harus kulit sangat dicapokan ini malu ngomongnya misalnya yuk di dunia marah bisa sikit buku LPJ isukan ke tukang marah istri gitu kalau ini kangkangku menuju ke swasta suntuh cuma gitu loh kayak pagi berikan aku naon bisa nutup-nutup lain deh bukan buku yang kulit ayu dicapokan susah deh untuk ngertain tunggu kena air dan waktu mencari tunggu lakangan untuk suka bakat itu ditubruk tukang nuklir mau ditubruk sebab itu dia dari capokan tubuh kulitan dari capokan dipencetan sebab itu enggak usaha yang dicapokan dipencetan jadi tukang nabuhan nuklir mah isukan mau ditubruk tapi dipencetan buset di rumah anjir apa ya itu yang menantarakan itu usahaan harus penting sering goreng seperti agen jelma bakal harus digorengkan sebab satu dari tahun politik lamun hayang kondusif kuncinya cantik apa kunci kondusivitas tahun politik kita gunakan kedaulatan kita gunakan hak apa hak rakyat mendukung tanpa menyinggung itu adalah kunci kondusivitas betul boleh kita mendukung tidak boleh kita menyinggung yakin aman
Yang bikin tidak kondusif adalah mendukung dan menyinggung. Itu yang bikin tidak kondusif, itu yang bikin tidak aman. Dengan zaman-zaman kewali rakyat kehidupannya akan seperti laut, bakal loba mengusap, bakal loba kemarin umpan pas sengit-sengit, umpan halus-halus, sing inget wahai para laut, ente zaman tolol, ente zaman bodoh, montong gampang ayeuna diberi umpan anu sengit, montong gampang tertipu dengan isi saku, montong gampang anggen kapelet ku si dompet, sing ingat eta eupan bakal aya usepan. Hak Anda gunakan, pakai selera, istiqomah, amanah, gunakan hak Anda, tidak kagak kaluhur, montong ngagunakeun tina peuteung kahanap. Umat bansos jangan dijadikan bahan untuk pemilihan. Ingat saudara, bansos montong dibubuk dalam pemilu. Setuju? Setuju? Ingat, capek hari ini. Ini kan loh, aing hitung-hitung sambutan camat ya. Camat kan ini bandar betul pokok. Uang mentong mau konten rakyat kudu milih itu milih. Kami ambil ya. Ambil aja teh ketua dewan ambil. Dewan Kemakmuran Mesir. Tempat pujian mah dewan endo. Di bawah naungan DMD kecamatan diambil terus kini Bentaris hukum motor sebagai mui desa untuk Bentaris dia mui desa terus kini Bentaris hukum dan saya DMD tidak ada jalan ini waktu sekitar macet jangan melenceng minta dengan bedakan dari kehidupan Indonesia Amisma kemudian ada kehidupan diberkahi batas yang lepas batasan buku bersama Dewan apa bansos itu bukan umpan dari pemerintah untuk menghasilkan mendapatkan suara. Bansos itu salah satu kewajiban penguasa untuk mensejahterakan rakyat, karena kewajiban penguasa pikiran ku pamimpin ku panguasa kumaha carana sangkan beuteung rakyat teu lapar. Itu kewajiban pemerintah. Kewajiban ulama pikirkeun realisasikan kumaha sangkan rakyat akhlakna teu sasar. Berikan ini kewajiban pemerintah pikirkan buktikan kumaha carana sangkan beuteung rakyat teu lapar. Kewajiban ulama pikirkan buktikan kumaha carana sangkan rakyat akhlakna teu sasar. Katilu kewajiban abdina nu balaeunghar pikirkeun realisasikeun buktikan kumaha carana sangkan perjalanan pamarentah jeung ulama lancar. Dengeun maka eta bansos tong digugubug tong dibapanyut kana pemilu. Lamun bansos disangkut-pautkeun kana pemilu bahaya, bakal marugikeun rakyat sorangan, bakal marugikeun negara, bakal menghancurkeun negara. Kenapa? Di satu sisi itu bansos melahirkan rakyat berjiwa konsumtif, saudara. Apa konsumtif? Tomat. Apa tomat? Hayang beri-beri. Karena itu bansos banyak yang disalahgunakan. BLT banyak laki-laki tidur, BLTDD banyak laki-laki tidur dan diam
600.000 pakai meniupan musab jang musab, udur jang udur, ngadu jang ngadu. Apa yang dipimpikan? Kanal-kanal pencairan. Datang waktu pencairan, boro-boro ingat ke batur, boro ingat ke tetangga. Datang jadwal pencairan, sakedeuk deui cair tanggal 1 panggil jengku, oh iraha cair deuynya. Goblok deukah masyarakat seperti itu nu didatangkeun dina pikeun jeung hate ngakukur tanggal pencairan, waktu pencairan kali itu teh apa penggunaan manfaat dipikirkeun beudeuh jeung beudeuh lamun jiwa konsumtif datang kana waktu pemilu yakin deui boga prinsip aing mah mana we nu mere eta nu bakal dipilih ku aing eta majukeun negara jeung bangsa penjahat rakyat penjahat negara cuma nu berjiwa konsumtif tak deui siap nyarikan saya hubungan zaman penyahai ini loh itu sih hari pagi maka kita lalu hayang dari ilmu berharga mohon konsumtif mohon kir pakowo ya